nyangka aduh geuningan rame geuningan urangnya arek neang anu gering teh geuningan aya rame aya naon nya tuh kaget saya mah duh kumaha ya duh di mana nya aduh ka mana tetangga di dieu kawin teh marek nanyakeun kuring teh asa reuwas teu nyangka ayeuna cinta ya batur urang keur aya ka benang kulara kitu benang ku nyeri kemana ya tuh sangka orang ya babaturan sakitu bageurna dan kita geuningan ieu itu bapak cerita ya pak tadi pak punten pak abi bade narosin pak ya aya di kita aya naon pak oh surah muhur saur teh aya maot no ya aduh pade eta teh jalmi teh beureup kunaon eueuh beritana eueuh nu nyusulan eueuh nu ngabejaan padahal mah si Surya teh bageus teh eta matak naon keluarganya naon keluargana teh kitu nya kaheta geuningan ibu punten Bu ya punten ari ieu teh muhun bumina Surya cenah muhun pupus maot mati istet muhun oh muhun lu atuh nuhun ya Bu nya duh mane aduh cenah Hai kunaon nanti mana coba beja pada kau tak beja pinterek pae gitu aduh Surya ampura memang Surya ping sok poyok cukup ngomongkeun pilih aya kalepatan urang hampura mah Surya geuningan teu sangka geuningan boga batur sakit baturna ninggalkeun ya Allah perhatian katanya geuningan boy Oh, bet. Kenapa udah suka ngimpi ya jelema saja. Aduh, bet. Mohon. Aduh, jangan mau ngadoakeun urang pae. Nya lain da tadi teh mani teh ambekan nanti eueuh napasna keplos. Keur dicokot tadi napasna. Ya Allah, kucing aduh bisa batas kamarnya. Aduh, Gering urang deh, bet. kunaon atuh? Geus ka dokter encan ka rumah sakit. Dokter mah geus setuju. 7 dokter. 7 pusing. Kunaon atuh ya urang teh boga panyakitan anu dirasakeunna atuh. Sok bisa meureun bari diukna. Ya ampun. Ya Tulungan atuh aduh, ditulungan. Urang teh lieur, bet. Kunaon atuh? Pan tadi halus gini kieu tuh. Mau jadi goreng pacul. Baheula oge. Urang teh kieu penyakit teh, bet. Naon penyakit anu dirasa bageur naon? Gara-gara ada bapak majikan. Naon? Bawa lebeting hutang, Ya. kapan emo. Geus ulah di pikiran gitu geus ayeuna mah urang geus keur mah urang teh boga hutang pamajikan ka Bang Emo. Urangna sing sehat sing cager nya Itu mudah-mudahan. di pikiran kumaha, sudah Bang Emok na poe, tiap poe datang aya beda deui. Poe Salasa Bang Emok ti Ciasem. Kudu Poe Kemis Bang Emok ti Sukasari. aya deui wae. Poe Sabtu Bang Emok eta teh anu silawe teh di sisi gawir. Ya ampun. Geus. Ya. Geus ya. Urang sing sehat, sing Aya sehat pamangnya. oh aja atuh da kumaha atuh urang geus beunang ku kieu mah atuh. Ya nu mantap urang anu jadi disalaki kudu tanggung jawab wajar lamun salaki mere nasehat anu jadi pamajikan. Urang balai nasehat kudu dipikeun teh sampai ka dipikeun. Oh nya ada resiko atuh. Cenah tadi cenah ngomongna kudu mere Ya maksudna teh kieu mere nasehat teh kitu. Neng nyai ece urang ulah nimbukeun wae nambutan wae artos ti Bang Emo. Da kumaha ieu teh zaman-zaman corona kitu usaha teh minim. Kumaha wae. Arek teh minjem kumaha? Ya. Pamajikan teh geus dibejakan urang tong minjem si Bang Emo. Eta nu ari Bang Emo datang deui mere-mere duit. Udah teu ditarima nanyaan. Anjing itu mah butuh wae. Ya, lain urang kieu ya. Ai urang sabenerna naon anu dirasa panyakit teh Anu naon? dirasa cobe. Naon cenah naon sok Cok panyakit? dokter anu bleh kidu. Ya. Urang teu meunang dahar kadahanan anu berminyak. Nya ulah teh seperti minyak oli, ulah minyak jalan tah ulah. Bahaya eta teh Bang
sami minyakan kitu teh ulah dimakan anu bangsa bari-bari, anu model bangsa nu teas-teas oge ulah diemam nya, ulah didahar gitu. Geus pokoknya ke dokter nu beleh kalian beda dari ngomong nanti. Gitu naon cenah dokter. Geus menang minum anu kiru-kiru. Anu seperti meureun kai kocok, meureun teh meunang. Apa eta kiru sarua wae. Asep atuh Surya sudah kopi. Hitungnya ulah itunya. Wing ngadenge ceuk. Naon cenah? Ceuk Mang Medi. Mohon Mang Medi, mohon. Mang Obet bisa cenah anu tadina leuleus jadi jangjang. Oh, gampang. Hoyong dama seperti itu. Teh abi bade pesen ka toko. Naon? Nyandak arep keras. Tadina leuleus jadi heuras. Maksudnya yang didikin, ngos atuh gitu-gitu wae. Ngos atuh ya ampun. Kue keras malain cangkir. Kapan heuras cenah tadina leureus jadi heuras. Da keras kapan heuras saya didikin. Tapi ulah kan memang Ngos aduh. Aing mah. Aing mah angin tilu bujur kasada ya Allah. Eta jadi kunaon? Aduh, ini teh kieu-kieu. Nya tadi teh beureut kakak, teh beureut. Sekarang mau ngomong di lawang si Omen mau ngomong. Eta tanggung jawab. Tanggung jawab. Eta tadi teh Ya, atuh aing tadi mah urang mani leuleus kunaon ayeuna heuras. daripada bikin parah. Geus mau ngobat enak. Ngomong di lawang si Omen di sini. Aing nu geuring kitu-kitu teuing mending nyawa geuleuh ka Korea. Lagi hutang. Aing nu geuring nyawa geuleuh Korea. pura-pura gering. Bebas orang mobil lah. Bang Emo bebas. Ayah kene. Ulah hilap dulur-dulur Mang Obet anu aya di lingkungan ieu. Ulah hilapnya sakreb da nyaeta pijer teh. Oke. Nyaho lah eta teh si Surya teh lah. Eta mah kadinya urang peda datang kadinya sieun ditagih hutangna. Da hutang teh teh kira-kira eta teh aya meureun 3.000 perak mah. Yes. Geuleuheun. Yakin pi geuleuheun pi nyawaeun.